loba we sawah di kulon panen di wetan panen bingung cara meakeun kumaha ieu duit bisa ayeuna mah tong loba mah balik lah. Jadi Crazy Rich teh. Hai guys, jadi Crazy Rich. Kang, abdi teh hoyong jadi nu kitu Crazy Rich. Cukup 5 juta jadi Crazy Rich. Jantan TKW ke Abu Dhabi teh meureun tiasa ngalunasan sambatan si emak ka Palura sareng oge tiasa ngabagjakeun si emak acis teh meureun seueur si emak ayeuna mah moal ka sawah-sawah deui komo ayeuna si Oda tos lambe di Saudi pasti acisna ge tos kakempeng tiasa ngabungakeun wargi-wargina sareng keluargina neng ge hoyong kitu teh hoyong ngabingakeun si emak alin kieu-kieu wae. Mana nu karaosna Pali dia taneng rada-rada cangkel panginten ngagebug wae nya emak teh. ya atuh mah teh tong kacapean teuing emha enakeun teh ku neng di pencetan Enakeun karaos di pencetan mah. mah geuning aya nama kampung pasir teh mah jarang kieu aya nama si Odah atos ka Saudi si Angel pas nu ka salon kuat kasih buk aya nama tara ka dieu paneng biasa si Angel sok aya ka dieu nya gandeng. Nya neng atuh darin tos kedah kumaha deui geuningan nya aya mah tos teu araya pangintenannya. Ari neng kieu-kieu wae atuh nyaman. Nya kena aya atuh neng arin tos kedah kumaha deui atuh. Neng tos we nama sareng emaknya tong seueur emutan ka Odah apana nepi ka Angelnya. Kamarana ieu teh ancot ojek teu araya padahal ieu teh sin kabujang hujan kita mun tos hujan teh nya becek Makin berat motor teh. Meskipun mogok-mogok oge motor, rezeki mah moal ka mana? Geuning saurang gocap bieu ge duh. Lamun lapoe kieu nasi padang lapoe dahar. Nuhun mah kamari teh neng pendak sareng sponsor namina teh Kang Ajat itunya telepak mah sawarna teh nawisan neng bade moal TKW sawarna teh TKW ka mana ri neng ieu teh nyarios teh. nuhun mah sawarna teh damel di Abu Dhabi Saur mama ulah eta oge geuninganan batur oge seueur nu nyarios kumaha janten TKW di ditu teh mama sararian ditinggalkeun ku neng komo. atuh mah neng teh anu seueur kadu acis bisa kapleser naon kanggo emak. Alim mama kajian kene neng di dia sareng emak duaan kajian kene emak nu uprak-aprak kaitu ka di oge nya neng nya neng mantos we di bumi sareng emak tong kabita aku nu karantu. Atuh mah pamit kitu mah neng mah ngadawukeun cariosan emak we. Nya neng pun kedah ridho dicanah ku emak sangsara kieu nya neng nya. Dios neng mah ngirik mau Nya kumaha saha we nya mah. Palurah mah da moal jauh pasti di sawah. Lamun bebeja jangka Saudi pasti moal dibere. Tek bebeja ngaleungkeun domba pasti dibere. Nah, mun sawah salah tutut lain. Palura geus mana? Motor sawah itu pare panen sawah. Ayeun Palura. Wae ayeuna meni asa ganteng. Meni asa kieu pisan, make bendo. Kayak gitu monya Palurah mah di lahir geus ganteng.
Nuhun atuh palurah eta mah pasti cenah oge. Pasti arepalin palurah paling kasep. Lamun ieu bau-bauna maneh jiga aya boga pangabutuh ka urang mah. Palurah mah apal wae. Oh, atuh apa palurah mah? Heeh palurah. Lain. Naon pangabutuh naon maneh teh? Teh palurah. Moal teh kamari teh ngaleungitkeun domba anu warga nyata era moal teh ditatagih wae. Jadi si warga eta teh minta naon ganti rugi gitu. Heeh. Lamun teh salah mah 5 juta palurah. 5 juta. Heeh. Cemen gitu. Palurah Tapi percaya ka palurah mah pasti boga palurah. Ngata kapal lurah mah tong loba basa-basi ngomong langsung tong kudu palurah ganteng, palurah naon. Era palurah. Palurah mah loba duit pambulhara pasti dicengeng. Muhun palurah percanten kinten-kinten tiasa ayeuna teu palurah moal era ditatagih wae. Ayeuna ge bisa moal kabeneran urang bisa jual pare kieu ngomorongkeun. Ngan kieu ye palurah mah bayarna ilaha. Kieu we atuh palurah potongan cicilan tina gaji per bulan moal. Gaji 300.000 bayar 5 juta bukan. Memang apa we palurah nyepong duit teh. Ye, amat ya, gaji dipotong 2 tahunan. Mau menang gaji selama 2 tahun. Palurah. Siap. Cukup cinta, bulan pun tiba. Gocap deui. Ya, bade ka mana? Ka masjid saya ke mah. Naik ieu dimirahkeun gocap. Alus sok naik. Murah tuh. Di payung. Mana-mana gini gojeknya diharap. Iya mas spesial, motornya mas spesial. Malah orang tinggal bro. Ini lagi dulunya. Pokok nama kakak pasir cengek mah sama niat. Wah, iya bener ih. Akang itu bener ih. Nu penting mah nyampe we Cek ceu kodong-kodong sih. Bener ih. Wah, itu sih bener dia tuh. Di tempat cocok ya jangan latihan. Pan moal rek terbang. Rek latihan lah nelpon. Kasih ujang ah. Assalamualaikum. Ahlan wa salam. Yang keur naon? Naam. Hah? Keur ngojek? Ngejang, tinggalkan ngojek mah jang. Kok mul dikiriman tiap bulan. Duit geus aya. Tinggal dibikeun ieu mah Kakang Ajat sponsor. Jadi ieu mah kerja di Aduh, jadi ketingali. Acis seueur. Sakieu mah tuh jum moal aya nanaonna. Teh sakeudeung deui moal jadi kerejiri. Di sana mut ana mah. Yuk lah. Aduh, Gampang soal nginjem lah. Ya tuh. Emang sabaraha nginjemna jum? Lai butuh nama Ajum 14 juta. Kecil 14 juta mah. Moal di Arab. Arab. Mengul ke Arab ke? Heeh atuh jum, sering dipan moal jadi kerejirit, gaji lagi 60 juta. Wah, ari krejirit teh naon? Mengul Ajum mah ngadahkeun. Kalau bating gawe jeung pare, tempo atuh di sosmed, loba geuningan kerejirit. Ya kan tuh apa? Ngatakan ningali sosmed loba. Hai guys, ini kini kita. Hai guys. Ini sempak aku guys. Sarempak. Ieu mah misalna contona gitu loba anu kitu.
Ari eta teh gajina 60 juta. Genep 10 juta sabulan Jum di itu teh Asa di teu anak teh. kahitungnya. Ada mau kahitung atuh dah loba ieu na oge. Berarti 14 juta namun ditasikeun nyangkin ke Mang Eumeunya. Atuh tong ngoroning 14 juta. Wah, gampang gitu mah geus Siap. jadi Crazy Rich mah. Iraha mangkatna. Kedeung deui pokona mah doakeun Jum sing lancar. Didoakeun ku Aju Mang Eumeunya Tah ieu lancar, duit selamat. karet dibikeun ka sponsor. Nuhun, engal-engal lah pokoknya mah megira berangkat Oh, pokoknya. pokoknya mah doakeun nya Jumnya sing lancar. Sing tong aya naon pokona mah. Ya untuk gadget Air Film pokoknya sukses terus untuk YouTube-nya ya. Makasih. Ya, tur nuhun Ya, Kak Ruben. makasih.